Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha damang? Mugia urang salawasna aya dina kaayaan sehat walafiat. Dina danget ieu, ibu baris medar ngeunaan kampung adat. Naon ari kampung adat? Kumaha sajarahna? Naon wae pantrangan-pantrangan nu aya di kampung adat sarta kebiasaan-kebiasaan naon wae anu masih aya di kampung adat. Kukituna hayu urang regepkeun sasarengan. Wilujeng ngaregepkeun. Kampung adat nyaeta kampung anu masih kene pengkuh nyekel adat karuhuna. Maksudna eta kampung teh henteu kapangaruhan ku modernisasi. Bisa katingali tina kahirupan sapopoe masyarakatna jeung oge upacara adat anu masih kene dilaksanakeun. Di Jawa Barat henteu loba kampung adat teh. Anu geus terkenal mah aya Kampung Naga, Kampung Pulo, Kampung Dukuh, Kampung Kuta, Cireunde, Ciptagelar, Mahmud, Cikondang jeung Arjasari. Nah, nu ayeuna baris dipedar nyaeta ngeunaan Kampung Adat Cikondang. Kampung Adat Cikondang aya di Kampung Cikondang, Kalurahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nilik kana sajarahna, imah adat Cikondang asal muasalna ti Desa Lamajang di sawang ngadeg tos 200 tahun. Tapi dina tahun 1842 aya kahuruan rongka anu ngamusnahkeun eta perkampungan adat. Ngan nyesakeun hiji imah anu ayeuna disebut imah adat tea. Posisi imahna yang harap ngaler jeung leuwih jangkung batan imah-imah nu sejen. Dugi ka ayeuna di kampung adat Cikondang teh aya 5 kuncen, nyaeta Ma Empuh, Ma Akung, Waidil, Anom Raya jeung Aki Emen. Kuncen eta sorangan miboga pancen ngajaga jeung ngarumat imah adat. Di kampung adat biasana masih kene aya kebiasaan-kebiasaan anu maneh. Hal anu jadi ciri di kampung Cikondang nyaeta nu kahiji upacara adat dilaksanakeun ping 15 Muharram. Eta upacara teh kanggo nutup jeung muka taun. Masyarakat di dinya ngariung, ngadoa jeung ngucapkeun syukur mapag taun anyar. Anu kadua, wangunan imah teu make genteng. Janten hateupna biasana make injuk. Teras suhunana jolopong. Anu katilu, rakyatna teu gawe jadi aparat di pamarentahan. Sarta anu kaopat, bahan wangunan imah nu dipake di kampung Cikondang nyaeta awi jeung kayu. Pantangan nu dilakukeun di kampung adat Cikondang nu kahiji, dicawad aya barang-barang elektronik atau modern seperti radio, listrik, televisi, HP jeung rea-rea deui. Anu kadua, dicawad ngasaan kadaharan nu diolah pikeun upacara adat. Maksudna nyaeta kadaharan-kadaharan nu diolah pikeun upacara adat teh teu meunang diasaan ku saha wae. Teras dicawad nguragkeun daun cau manggala nu diala di leuweung karamat. Anu kaopat, dicawad nyokot kadaharan nu geus murag kana tempat asalna. Nu kalima, dicawad ngomong kasar tur sompral. Nu kagenep, dicawad mencit hayam salian hayam kampung jeung rea-rea deui. Janten kacindekanna nyaeta Kampung Adat Cikondang teh aya di Kampung Cikondang, Kalurahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kuncen miboga pancen ngajaga jeung ngarumat imah adat. Kuncenna aya 5 nyaeta aya Ma Empuh, Ma Akung, Waidil, Anom Raya jeung Aki Emen. Hal anu jadi ciri di Kampung Cikondang diantarana nyaeta upacara dilaksanakeun ping 15 Muharram. Kitu oge aya nu dicawad atawa nu dipantang, diantarana dicawad ngomong kasar turut sompral, dicawad mencit hayam salian hayam kampung jeung rea-rea deui.
Rupina cekap sakitu materi ngenaan kampung adat Cikondang. Mugia hidup sadaya tiasa maham kana materi anu tos didugikeun. Nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatan, tepang deui dina materi anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.